Lajeng tepang deui di ieu kanal, pamugi rerencangan sadaya tiasa tetep sumanget tina ngabandungan materi nu ayeuna baris dipedar. Dina danget ieu, urang pedar perkawis biantara. Materina sapertos kumaha? Urang kawitan wae nya. Nu kahiji perkawis definisi atanapi wangenan biantara. Naon ari biantara teh? Biantara nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea kalayan maksud nepikeun hiji hal. Ari biantara sifatna monologis, hartosna dina biantara mah teu butuh respon verbal atawa respon lisan ti nu ngupingkeunana. Tapi cukup ku unggeuh, ku keprok, nu disebut respon non-verbal teh. Luyu sareng wangenanana, ari monologis mah hartina pola omongan di mana panyaturna nyarios, nyalira tanpa butuh interaksi tinu sanes. Aya hiji pasoalan konsep nu tos sumebar sacara umum di masyarakat. Eta konsep teh patali sareng bedana biantara sareng khutbah. Saleresna ari khutbah mah sami keneh sareng biantara, namung nu ngabentenkeun teh eusina. Ari khutbah mah nu ditepikeunna teh patali jeung hal-hal nu kaasup kana widang keagamaan. Sedengkeun biantara mah nu ditepikeunna teh hal-hal anu sifatna umum. Salajengna urang pedar perkawis tujuan biantara. Sacara umum tujuan biantara teh ngawengku opat tujuan utama. Tujuan nu kahiji nyaeta informatif. Ai biantara didugikeun teh kalayan maksud hoyong nepikeun hiji informasi ka mustamina atanapi ka nu ngupingkeunana. Nu kadua aya tujuan persuasif jeung instruktif. Ari persuasif maksudna biantara ditepikeun kalayan maksud ngolo mustami atanapi nu ngupingkeunana, sareng instruktif marentahkeun mustami atanapi nu ngupingkeunana supaya migawe hiji hal. Tujuan nu katilu edukatif. Maksudna biantara tiasa dijantenkeun salah sahiji media dina ngadugikeun wawasan atanapi ilmu pangaweruh. Pamungkas aya tujuan entertain. Hartosna biantara oge tiasa dijantenkeun sarana hiburan kanggo nu ngupingkeunana. Urang majeng kana struktur teks biantara. Struktur teks biantara ngawengku tilu bagian utama. Nu kahiji bubuka, nu kadua eusi atanapi pokok, nu katilu panutup. Ari dina bagian bubuka biasana eusina teh salam, muqaddimah atanapi bubuka sapertos innal hamdalillah sareng sanes kantena, sareng sanduk-sanduk panghormat kanu hadir. Biasana sanduk-sanduk teh nyebatan hiji-hiji ka jalmi-jalmi nu diutamikeun dina hiji acara. Salajengna bagian eusi atanapi pokok. Biasana lebetna teh aya materi inti atanapi pokok bahasan nu bade didugikeun ku nu biantara. Pamungkas aya panutup. Dina bagian panutup biasana aya sanduk-sanduk deui nu dimaksad sanduk-sanduk tina kasalahan teh hartosna nyuhunkeun dihapunten upamina dina cariosanana aya kalepatan sareng sanes kantena. Lajeng oge aya doa sareng salam panutup. Salajengna aya rupa-rupa biantara. Nu kahiji aya khutbah. Nu dimaksud khutbah sapertos dijelaskeun sateu acana nyaeta biantara nu eusina
nyoko kana widang-widang keagamaan. Upamina khutbah dina Jumatan, khutbah dina Idul Fitri, atanapi khutbah dina Idul Adha. Kadua, aya pamapag. Nu dimaksud pamapag nyaeta biantara sambutan dina hiji acara. Katilu, aya pedaran. Ari biantara pedaran maksudna biantara atawa pidato nu ngabahas hiji hal. Salajengna aya biantara laporan. Nu dimaksud biantara laporan biasana eusina teh nepikeun pertanggungjawab ti pupuhu atanapi penanggung jawab hiji acara. Pamungkas aya kampanye. Nu dimaksud kampanye nyaeta biantara nu tujuana ngajak kabalarea atanapi nu ngupingkeunana pikeun migawe hiji hal. Contona aya kampanye dina widang pamilihan ketua sapertos pemilu, atanapi aya oge kampanye nu ngadugikeun info-info sapertos kesehatan sareng sanes kantena. Rupina pedaran kanggo danget ayeuna urang cekapkeun heula dugi ka dieu nya, manawi urang tiasa tepang deui dina video salajengna. Hatur nuhun.